Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar ieu cariyos simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun Sudagar Batik bagian ka-5 nya ieu karya Bapak Ahmad Bakri. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawita. Nah, tas mangneangkeun sadapan saha atuh Mahdi? Bedang-bedang teuing. Nah, geus nyuka wancik ieu mah. Ari kakak, kuring mah geus ngalacai ti Cikamalayan. Oro keur eta teh geuningan aka. Puguh sugan teh eta. Kasampak abahna di bumi ka. Kasampak keur nyanghareupan tamu tadi teh. Urang Cikohkol. Dedengan teh tadi teh kitu. Gering naon cenah kakak? Oh, teu gering, men tadi ome hayang boga salaki. Lah, mun meujeun namanya kakuringkeun bae kitu. Hahaha, lumayan kakak. Wah, ari ngomong teh yeuh. Indung si Kokoh dek dikumahakeun atuh. Nah, ari cenah ari ngome naon nu kitu? Ih, di manian cenah. Di manian. Diwangun tengah peuting. Tuluyna teu nyao teuing tuluyna mah teu apal. Kuring mah hayang jadi dukun euy, kuring mah hayang jadi dukun. Pasti untung kakak. Pada ngajugjug, pada ngalanteurkeun, pada ngalanteuran kakak. Ai mane puguh ari inget kana untung mah puguh. Sararea ge hayang kabita jadi dukun. Da teu gampang jadi dukun teh yeuh. Berat pameulina. Pantar urang malah moal kaduga tirakatna. Kudu tirakat teh. Ngalawan da lembut. Bareto bejana urang balegedu. Bale gede cenah guguru ka ditu. Ka mananya? Oh itu tuh ka Kuta Agung. Teka taekan kalakah kasiwah teh. Baruk sugan kuring teh dapon jampe wae kitu. Ari mane yeuh geraheun teuing atuh. Anggeus kitu mah yeuh. Anggeus ku kitu atuh bisa we meureun sarerea oge kitu mah jadi dukun bisa. Jadi kumaha embe teh kaanggo teu ku abah teh? Puguh bae kaanggo. Cik atunya hayang teh sing kajian karunya. Urang teh meuni cul naon. Ari tadi kemitan melang nya Kangnya, aka melang. Ari maneh mah heueuh. Moga-moga bae. Piraku we atuh sugannya. Aing geus ku abah mah. Nya atuh nya lah sugan wae. Datang ka imah galak-galak cai dina lodong teh. Dieurikeun kana paso nu ngahaja meunang nyadiakeun. Wur diawur rampe ka pamanahan. Rampe pamanahan abah nu gering di pangku. Nu gering di parangku dibawa ka dapur gelegar di banjuran ku Mang Ugam bari diomongan. Oh sasiwun mangka mulus. Timus-temus kana sungsum. Pahit daging pahang tulang. Hudip waras mana hudip ku Gustina. Mana waras ukersa Allah. Bapa si Ija kituna burial buncelik. Tiriseun awakna ngahodhod cara hayam kabueun.
kituna disalinan digolirkeun deui urut tadi ngalempreh wae bangun kacida ripuh peutingna awakna panas panas meni nyabred les kapiuhan nu ngaremitan samar pola. Oh, barudak, tong rewas-rewasnya. Dah kitu dah biasa oge ulah hariwang. Eta teh yeuh kasakit rek indit, kasedekeun ku jampe. Pan urang ge nya mun keur betah disingkirkeun meureun pasti ngalawan. Tong hariwangnya, tong hariwang. Isukna nu gering maksakeun ngusikeun leungeun siga nu mere isarah ge misarah cenah. Aya naon kakak rek ngarot cek Arwiti kituna ngesod ngadeuketan nu gering ungeuk geuwat cengkat leguk di inuman cihaneut meni ngalekik siga nu kacida ponyona. Ta geuning alhamdulillahirabbil alamin aya undukna geuning cek Mang Ugam deui cik atuh tawaran bubur sugandaekeun komo bubur ayam mah tuh nyai sok kakak rek dahar bubur kakak cek Arwiti nompokeun kana ceuli nya nu geuring gideg ngalempreh wae ngarasakeun kanyeri tapi tembongna mah rada seneng cenah beda ti sasari sararea ngarasa regreg red kasereret kakenca red deui kakatuhu bibirna usik jiga nu rek ngomong. Aya naon kakak atuh teteh mana Witi aya atuh deketan teteh ieu karunya aya naon Bapak Ija atuh cek indung si Kasnen kituna neuteup beungeut nu geuring gideg ngalempreh wae deui tapi kituna maksakeun nya arita Arwiah kami hampura cenah sorana harosos jero pisan sakur nu ngadenge taya nu ngagebeg harita nanaonan Bapak Ija teh ieu ulah sok ngomong nu lain-lain atuh ieu nya tong loba nu dipikiran anggur mah geracager anggege atuh nya geracager tembal pamajikana semu dumareuda kituna nahan picerikeun ngangres ngadenge nu geuring menta dihampura. Guys tutupan kami teh aduh mi HP si Inen mi HP-nya si Inen mun si Ija datang bejakeun kami hampura gitu kaduhung kuring teh kaduhung indung si Kasnen samar polah cimata kaambe ngagarajag maseuhan pipi nu geuring beki repot leungeun ngopepang teu daek cicing ambekan anak beki berat srog pada ngadeuketan. Oh, Maruji atuh Maruji bantuan muji yeuh karunya kanu geuring. Cek Mang Ugam bereng sarea paru pujian zikir marengan ambakan nuker ngahanyu. Dihin pinasti
anyar pinanggih baza lohor bapak si Ija tilar dunia raong pada nyengcerikan malah indung si Kasnen mah midam-dam wae kanyanyerian asa katurug katutuh awak anak eueuh bapa nepi ka hanteuna mayit didagokeun kalebe di dapur papikpak anu keur hajat nyusur taneuh newak hayam teu dipilih-pilih heula nu mana nu lindeuk eta kagiliran jadi korban mayit geus dikaluat indung si Kasnen ngajelengut bae diriung-riung ku babarayaan nana nya keur kitu sok sanukri tatangga nyamperkeun pok harita nya Rita. Teteh punten ya kuring teh tadi nyanyahoanan nah katembongna teteh keur baluweung nya naon teh ya jang uki anya piraku we cek kuring teh ja nu maot teh tadi salawatan asawatir teteh nejo teteh lain bawaeun padami ayeuna teh da keur puguh keur kitu ras kuring inget kana kahadean Bapak si Ija baheula nya we hidung kuring teh nyokot beas 30 kobok dipincukeun we jadi 50 pincuk mahi wae tah keur nyalatkeun jeung anu di makam duit urut balanja kaparluan jeung salawat jeung kalebe teh teteh jumlah jamleh peak 3,5 wani sotenan aduh badami heula we kuring teh jeung Suhatma Mahdi jeung Mang Ugam sanes kitu Mamang sanes. Pek we atuh cek Mamang teh da mana teuing atuh wirang nanya mun eueuh anu hideung da Suhatma jeung si Mahdi mah keur rujukeun kitu geuningan rarujukeun sarua cek Mang Ugam deui. Atuh syukur bae Jang Ukri ari kersa mang membejehkaneun mah atuh mang membejehkeun mah da kuring mah aduh boboraah inget ke nu kitu syukur bongbong atuh aya nu mela nyaeta kuring teh teteh toh-tohan inget kadinya teh toh-tohan jeung na deui rek nanya ieu teh kumaha saterasna teteh kumaha naonana naon teh ya Jang Uki naon teh ya anya maksana teh jang piwaragadeun saterasna keur tahlilan 3, 7 jeung 40 kitu teteh indung si Inen ngagibeg da puguh sagala teu nyampak teh ya nyaeta atuh Jang Uki kumaha atuh bibi teh bingung mun Ridho mah atunya ulah kapalang nya bela anya teteh nu matak oge kuring rajakeun teh geus kaerong teteh mah puguh poekeun sasatna mah ari geus puguh kitu eunaman mah marsakeun ka kuring salah mun kuring pepeskeun teh teteh da inget kajenatna Bapak si Ija kuring teh sanes kitu Mamang. Bener puguh wae atuh urang teh yeuh kudu silih kojayan lebah dinya mah bener lebah dieu perluna urang teh tulung tinulungan ari Mamang mah da puguh we batan sakieu atuh semet manduran candekul wayahna wae nya Jang Uki anu katempuhan da moal ka saha deui atuh nya muntang lain kitu Arwiyah anya Mamang bener kuring oge asa dijahit
lain bebohongan atuh ieu. Namun lain eueuh Jang Uki mah nu daek toh-tohan. Kumaha boa ieu kumaha? Sanukri bekah irungna asa di alam di harita cenah sagala kaperluan ditangkes kumanehna ti mimiti tahlil tiluna tujuhna nepi ka matang puluh indung si Inen mah kari wae ngajalankeun aya kakurang saeutak saeutik mah menta tara hese dasok aya saayana. Lain dikieuna wae tumarima indung si Inen anu toh-tohan daek ngajejeukeun. Pokna oge cenah kakara manggih jalma nu sakitu bumela tatangga nya kitu deui pada muji kana kahadean Sanukri tapi nepi ka jadi sawiwir hiji kituna sareresna hajat matang puluh harita sorena Sanukri pok harita nya harita. Punten teteh, punten ya ieu teh mempeng rine kuring teh aya pi caritaeun ka teteh. Aya pe carioseun naon Jang Uki? Ceuk indung si Inen kituna. Mangga geura saurkeun lah Jang Uki. Kuring teh berat nyuhun, berat nanggung, bong tumarima. Kana kasayan Jang Uki mun teu dirawu sasatna mah duka teuing atuh kuring teh. Lain teh wae jama atuh sakitu mah pan urang teh bener kudu silih tulungan. Tah ieu mah mepeng kariungnya. Suhatma mani araya keneh di dieu. Mamang ugam wayah nanya mamang mah kudu nyaksian. Ceuk Sanukri ngereret ka Mang Ugam. Oh, aya naon kitu Jang Uki yeuh, asa reuwas-reuwas mamang mah. Ceuk Mang Ugam kituna bari ngeusian cangklong jebug sut diseungeut paladug haseupna mulek. Wala bako naon eta teh mamang meni banget nyobaan geura yeuh. Udu dina jebug moal teu dedeui euy. Nya atuh atuh naon ieu teh aya naon? Jadi kieu geura mohon nya masih segala keperluan ditangges kuring panyambungan banyak ku kuring teh teu nyaho-nyaho anu dicatet eta mah wae nya anu dikeluarkeun ku kuring ngahaja we ku kuring teh dituliskeun bisi poho tah kieu geura yeuh ceuk Sanukri bari ngodok kertas sacawir tina bas 2 dacin setengah duit jumlah jable beak 17 perak. Indung si Inen ngaranjug bawahing kaget teu sangka geuningan gede pisan urut mahanan salaki teu ngomong sakemek oge ret ka Suhatma ret ka Mahdi nuker ngahulang bareuhedeun. Nah sareng lauk ti balong kuring tawes tilu ramo kabehna 600. Tah Suhatma anu bilangna ge lain ceuk Sanukri kituna ngareret ka Suhatma
Ditanya unggek ken. Ya, cau 20 turuy. Cek Sanukri nuluykeun caritana. Ah, ya teh ngahaja ku kuring. Nitah we ngadon. Kapeuteui bongkok. Da mahal atuh. Ari meuli di pasar mah. Tah, sakitu kabehna teteh. Sakitu. Cek Sanukri sararea ngahuleng. Kituna taya nu lamek. Tuluy Sanukri maca deui ca tetanana natur nu geus kaluarkeun. Kumanehna matang. Oh. Kukuring teh kabeh diduitkeun ya kitu. Sakitu teh pedah we laukna teh labalong kuring. Teh diragakeun umumna di pasar. Ieu mah hitung-hitung we beres sawe teteh nya kuring. Aduh, alhamdulillah katarima pisan atuh ujang uki. Kata cek indung nen kituna ngalieuk anakna keur hak renghik deket lawang panto. Aya naon badami engke wae atuh ieu ulah sok ceurik wae budak kituna. Har ari kuring onaman narima pisan jang uki. Da geus tamaha atuh urut mahanan bapana barudak. Puguh ari kitu teh mah puguh. Ngan kumaha teh ya ieu teh? Lain duit tiis, sasat nyontang tina modal. Iya, maksud kuring teh KTT ulah jadi berat ka kuring, ulah nepi ka pegat usaha. Kumaha tah Suhatma atuh kitu cenah jang uki teh. Di mana atuh ayeuna nya? Di mana? Ayeuna mah di mana atuh? Ari lain mah aduh. Suhat mah bari pungak pingek red ka Mahdi. Teu lemek teu nyarek harita. Oh, kumaha tah barudak kumaha? Ayeuna meureun nya can aya lain. Lain kitu arwiyah. Dingkengke karunya jang uki. Meureun porot modal jabawatir atuh kanu maot. Bisi ngabengberatan lain. Ari kuring onaman mah. Kahayang mah engkewe atuh. Nganti mana atuh? Ari lain ngalepaskeun pakaya mah. Da eueuh deui gilireunnya. Teteh eueuh teh. Nya bingung teteh teh ieu. Ari ngalepaskeun pakaya mah bingung. Da eueuh deui. Embe karisa siki mahe kana naon? Lain ngaeuweuhkeun kana milik anu jennat ieu teh. Teu kurang-kurang anu haat nyambungan teh teu kurang. Tapi da harita keneh oge tuluy atuh dijajah jejehkeun pake mahanan. Hayang utama kuring teh nya nu matak we sasat dibeakeun oge. Aduh kumaha ieu teh? Katuh teteh kahayangna kumaha? Waktosna seep Kang Uki. Aduh, waktosna kabujeng seep cenanya. Insyaallah enjing atanapi pageto. Tiasa dilajengkeun deui dina seri nuka genepnya. Mangkingce ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.